nangin Allah setan ge deuk kumaha deui make jeung di pangeranan cek henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanita rariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragusna mobil sakitu baragusna imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ieu kan zaman modern Aisyah kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan tiapan ieu geus berusaha teh bese pan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah tuh datang ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantap imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu setan ngana setanana loba tatanya naon gitu teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kula iya dikonsultasi ayo tuh mas obrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae ieu mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana nang di mana eta maksudna guguruna sok loba tatanya usaha bae lain ieu mah haji serius antaran kula geus ti duduk di suk-suk hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mangadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mantap asup tak kos gitu teh tetep hayang boga mobil we hayang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali terus ya mah kos gitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah da ka Mang Haji bae da guguru kumaha tuh guguru itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi iblis datang ka jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ka zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ka Abu Jahal nyana datang ka Abu Lahab nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron boga kibir di jeron boga ria di jeron dikembangkeun ku iblis datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah pangeran urang deuk dikamanakeun
sok itu geledena Uza Manat mun haju ente jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah saha ceuk Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran oh ceuk Abu Jahal sok macem-macem siapa sok aja iman bae ulah kitu ceuk setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu sekarang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua-ua teh eta badangieun iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nangieun iblis berbagai kagorengan tak eta menangin iblis model kumaha cek Abu Jahal model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gambang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blang blik tuh naon si eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jawa sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah nah anu sok dipencet sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh bae aya ge jauh di atas sia lah sia isin no gabejakeun tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persurunan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyahoan sia teh nyahoan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mah tah hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah mah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta ge sarua buatan iblis oh nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho tah bangsa nu kos karar itu tah buatan iblis tah lamun salat puasa zakat teh tenang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis salim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ya tah urang jadinya hopan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha
kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dieu ge nu sok asup ka dieu nyaho geus aing hulu-huluna tadi geus sasalaman jeung aing lah nyaho bae pokona aing potongan kitu potongan nelayan kajen buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganna ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye iya oh iya nelayan ya watusan nelayan potongan buukna gitu lain deui nu sok nelayan pokoknya mah tina cukuran lagi geus kadeuleu orang ini katempo atuh jelema mah geus pokona moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jerona ulah loba omong di jerona nelayan si aya nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban jero sia ge kapanggih ku sia di ditu anu hideung aya nu putih aya pokona aya bae aju kadinya mayar pokona mah sia mawa duit bae ka ditu geus kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho aing pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis oh atuh aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ke dieuna terus ke pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ke belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ke Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus mah eta bae pangeranna ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu aju engke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun teu mah aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ke pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ge teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikat kumisa biasana kumisa ge tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan geus anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan sia cak nu kumisan teh hati gitulah sehat setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus sarawigan mun urang neuleuh buuk da teh diurus kumisna teh diurus janggotna teh diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge kos kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan bisi aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana ujang di mana
abdi ti Bojong di mana di dinya pengkolan itu aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya ke lagi senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang Bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi tabokos kitu mah atuh ditikep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make sunut ceng Bojong aya carana bisa dibelum imahna bisa dibelum perusahaanna bisa dibelum teh dibelum semangatna kumaha ujang dek meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujangan ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ke Gunung Kencana nya sial jasa juring takos gitu ceng oh di kumana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas ka ditu ka Gunung Kawi puas tau mah dek ngamonyet dek ngaorai dek ngabedul babari teu mah di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusanana di dieu mun daerah Banten aya di ditu di Cibeok ka ditu terus ka ditu Baduy tah ujang mundek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ge ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deukeut bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan anu di gelam aya di dinya di Teureub aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu ge sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese deuk neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitu nya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di situ Cikupa bejakeun tuh ieu horegan ayat Gusti Allah nu agung kapali nu mantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyarita Allah Ta'ala khaliqu masi wa dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqu siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai ti mimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikeun ka Gusti Allah teh dijadikeun sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran suraka jadi mapul sanin jin teh lillahi mapul sanin suraka mapul kadua mapul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih
eta para kapirin-kapirin teh ngajadikeun kaji sebagai syuraka ka Gusti Allah. Jin teh setan teh dijadikeun syarik, dijadikeun sekutu, persekutuan pangeran antara jin jeung Gusti Allah. Kitulah kafir nganggapna. Masya Allah. Jadi ngomong geus bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran. Geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh, padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran, nangieun Allah makhluk keneh teh tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen, ku Yahudi, ku Protestan, ku Katolik, ku Buddha, ku Konghucu, ku kafir dianggap pangeran nya teh. Cek Nasrani jaing mah teu mangeranan ka setan. Kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu. Eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia. Sembah patung ku sia. Sembah makhluk ku sia. Nang saha eta jana nyembah ka makhluk Nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan. Berarti nyana teh nurut ke setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah. Itulah anggapan para kafirin. Naudzubillah min. Padahal wa khalaqahum nangieun Allah setan ge. Deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan. Cek cenah henteu mangeranan ka setan, kunaon nyembah ka patung. Jangan aing mah mangeranan ka iblis, kunaon nyembah ka batu. Aing mah henteu nyembah ka jurig, kunaon atuh nyembah ka makhluk. Setan teh parentah setan, nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat. Urang keur cicing menel motor bararagus teu mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mah manitarariis ngeunaheun jasa. Kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah, mobil teu mewah ge teu boga, motor ge teu gablek. Cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus na mobil sakitu baragus na imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haju eueuh tumbilaan nya ronggangnya dicokot tumbila sial jasa pan. Kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati. Cek ieu kan zaman modern ai sia kunaon cicing bae kuari mah zaman teh geus global, era globalisasi. Tinggaleun lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil. Cek jalan tiapan iya geus berusaha tapi hese pan ya tuh usaha ulah datang ke ngawarung kos gitu doang ngawarung kos gitu doang mah tuh detak gairah ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya. Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu teh setan ngana sehatanana ieu loba tatanya naon ge teu tatanya mah bal beres tuh deuleu dina Al-Qur'an fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun eta setan eta nyata oh kos kitu nya datang nya kadinya Assalamualaikum salam aja teh ka mana tuh wajib ya enak tuh kade kalau iya di konsultasi ayo tuh mas ngobrol ieu haji boga ieu mah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana nang di mana eta mah seneng guguruna sok loba tatanya usaha bae
lain Imam Haji serius antaran kula geus duduk di suku-suku hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup kula teu asup mun teu asup tah kos kitu teh tah tetep hayang boga mobil we hayang boga imam mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-wali lain terus bae mah kos kitu geus bawa ka ngaji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru gitu ieu mah dagang bae ieu mah dagang ge jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu batu sia ka Dedei kuari halanan malah ka Dedeyakeun heuh kula ka Dedei nah datang ka dinya sakali doakan bener sia bener lamun bener hayu milu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut itu batu saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu kira atuh sia angel keneh ngomong kos gitu syaratnya kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh bawa aja geus aing ge rasulnya aing ge rasul syaitonir rajimage satu lah musyawarah heula tuh sia jeung pamajikan tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA aja teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naing ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna wese sapira 15 juta sapira ge teu boga aing hese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan teh benar keur ngomong jeung setan nu asup ye aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ge sarua bae mentek sing ada basa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru eta itu kumaha carana tapi urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal dibere bonus urang titip dibere bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah teh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah jelema susah sih make fatul muin lain persakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon ga beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan bae jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasalar sakanyaho tuh ngaji di mamana ge teh mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge geus silana nu kos kitu mah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tad geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tad ye itu mah eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah
sok aju riba-riba kos itu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu kitu jeung aing kitu bejakeun lah hukum lain hiji bae kitab kitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu kitu jeung sia dia sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia kitu ge hayang sugih mu atuh teu kudu aing atuh sakadar mere jalan doang es kaing ka dieu isukan ngalamun maning asup maning gula maning asup maning gula maning asup maning gula jol bae eta sim make dipikir-pikir kan asup geus pokona tanggung jawab gitu lu mun anu nanyakeun dalil nanggeus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyawa kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye teu buka ku sia kitabna pengsong-pengsongkeun habek kitabna geus atuh tah karak anak bae jangan ngarik dana subrut aduh boga mio kadeuleuh ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokoknya asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah janjana ge nyahoeun ka belah dieuna nang tangan kiai sagala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limit geus tah eta kitu pangeranana ki ngagilek dina agama ngagilek dina syariat Masya Allah karim setik nah iya pangeranan ka setan kudaon atuh make mangen jangan cai mah teh mangen komi sak riba sia setan tuh ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah padahal jin setan curi sarua makhluk Allah nangieun Allah kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah ka setan-setan ge jeung Allah maha kawasa Allah ternyata horenganan khaliq makan hiji Allah subhanahu wa ta'ala wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieun gedebul ngabohong nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin tanpa mendasar ilmu bodoh ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah malaikat anak awewe Gusti Allah tarolol jas ngebohong Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah ndeu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun maha suci Gusti Allah maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disipatan nu dicaritakeun ku para Yahudi ku para Nasrani ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan Allah teh boga anak maha suci Allah subhanahu wa ta'ala ikut kurang karar itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa masih anak Allah atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pemajikan
kapan Gusti Allah teh teu boga pamajikan ja Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh ieu kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah bumi kabeh nang ieun Gusti Allah berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah nu lain nang Gusti Allah makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nang ieun Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan kabeh ge nang ieun Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi nu mantak badi'us samawati wal ard nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge urang mah urang kuari neuk nyieun imah ge kudu boga gambar nyontoh heula deuk ala mana ieu teh deuk ala timur deuk ala Mesir deuk ala timur tengah deuk ala Spanyol atawa deuk ala kaditu Belandaan aya gambarna pakaian ge pakaian urang teh deuk niru-niru mana deuk niru Arab deuk niru Belanda deuk niru Amerika deuk niru Paris aya gambarna atawa deuk niru urang Jawa make blangkon aya gambarna aya gambarna kabeh urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar nu mantak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya ayo sakalo ya iman teu kudu make contoh-contoh teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teu model kos kieu jeung moal aya bapana hideung anakna bapana hideung mana hideung ai borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung ai anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gua mah teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anak mah hideung sia de kudu rada curiga si anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus teh tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nah nyieun Allah bumi serta eusina nah nyieun Allah berikut setan-setan juri kabeh nah nyieun Allah eueuh nah nyieun salian Allah anna yakunu lahu waladun walam yakul lahu sahibah nah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga biasa da kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru lagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bare eta kos kitu tahu jasa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi Isa teh anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada tak kunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai' wa khalaqa kulla syai' jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nang yen Gusti Allah uningangeun ka langit jeung eusina
bumi jeung geusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung geusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul alam pangeran seluruh alam nu nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur deuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar cak nyahoan aya nu pan engke cenah jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu enggeus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kanyahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan eprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah anu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg-kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah antak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah urang teh boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun datang tak kadinya rasa urang wah geus ibadah bakal lazat ngeunah ibadah jadi urang dek ngalawudu heula diu bade hareupeun cai bari tafakur aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah aing bisa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah berarti Allah khaliqna setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah aing diuk di dieu ge ngagerakeun Gusti Allah urang deuk ngalawudu teh kos kitu atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur di antri pan ngalawuduna ya di imah kalau bari tapakur kayak geus bisa mah geus bisa sakilat sakitu ya mun can bisa kos kitu nagog we urang di luhur cai ye cek pemajikan ji kenaon masing-masing bae cek tapakur eta dihandap bangun dari wadahan ija dasar aki-aki wadahan atuh sosok ngomong nasa kepada rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah ibadah bae ngagantung mah atuh wadahan celi Gusti celi teh ku Gusti dibere bisa gadegekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun nu nyieun sora teh Gusti Masya Allah cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadegekeun suara Gusti abdi Gusti hampura mata abdi hampura ceuli abdi irung iya pakai napas ku abdi nu dihirup ku abdi anu ku abdi diisap iya teh oksigen angin teu kadeuleuh ku mata abdi tapi pan aya angin lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae abdi di kamar abdi di jalan abdi di majlis abdi di leuweung abdi keur di kantor di mana ku abdi dihirup eta udara lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau dibere penyakit eta udara Gusti
abdi meureunanan geus jengker kuari tapi Gusti bahasa gala-gala teka deuleu ku mata abdi tapi lamun make mikroskop membeureun angin ka deuleu jelas aya ieu teh angin jasok karasa tiis komo aya AC komo aya kipas nu jelas mah ieu dihirup ku abdi ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya ya Allah ya Rabbi Gusti hampura irung abdi sok pake ngambean macem-macem Gusti kadang-kadang mengambuan nuku Gusti diulah ku abdi disium bae terus hampura bae Gusti tuh urang nek ngala wudu teh kieu mata geus ceuli geus irung geus urang terutama penting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngala wudu nangel atuh cenah moal kaburu salat daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah perhitungan ada kos gitu salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum kerek deh tamat tahajud TK pamah kos apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah kuari urang keur wudu endek wuduna bae geus inget ka Allah mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut trut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah atuh mending ampura Gusti sungut abdi loba pake ngasaan makanan Gusti mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur abdi sok poho ka Gusti abdi ngadahar daging nu sok di kalapanon ngaranna tah rendang tah eta sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti hampura Gusti sungut ieu tah eta cenah makanan inuman ya beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu batar geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi teh nu Allah mata nu Gusti titipan ti Gusti pan ceuk tadi ge wa khalaqa kullasyai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bikulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur diuk di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti mah maha gagah moal kasieun oh abdi diuk di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udang sia udang sarua jeung kos kitu teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi lu rapih mandi dah manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud sorga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk ngingsep tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tafakur gas kamu salah Allahu Akbar nu pae karena tadi kerberang nyatabrakan pae sok buka pocongna di kaca teh
lagi sholat tahajud dia. Ya lah kos gitu tolol. Poho ka Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar asana aya pocong kajen kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo ngomong aya pocong kadeuleu emang encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lo ya cek borangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh wakalaku nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsaan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lama manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup diuk aing salat goda aing usia moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini teu sieun berubah kuari jadi kuntilanak bukna geroi ganda roba-roba pan setan karakos gitu tak tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah indit deuen teu asal kurang mantep we ka Gusti Allah tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karat Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah indit teman kos kitu ge jelema teh tanganterkeun bibina teh apaan sakaliya anterkeun teh bibi sia ka mana tuh ka ditu ka lumpur itu oh jalan bibi ayo berangkat di atas maghrib anterkeun bibi balik di itu jam 9 peti pas tanjakan 9:30 aya nu ngajubleg putih cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran larang pocong Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati datang ka selesai tiupkeun aya keneh bah can manjur parangsana aing deui beureudanan babacaan aing dia Yasin ku aing sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turut aya keneh bah je bismillah ya 100 Bismillahirrahmanirrahim 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 100 tiupkeun cuma ngajubleg keneh bae ya Allah geus beak babacaan stok geus beak stok ngajubleg keneh tolol mah dia ku aing sampeurkeun sia aing geus beak babacaan masih keneh can ilit keneh ja biasana ku ayat kursi ge hiber leuit parieuh henteu datangnya anak kadenya cak dober bah sial orang takal kadodong di kapur Masya Allah nanti bahasa Quran yang walegi ceknya katipu aing orang dek Agustus kabur dapet kalau mau bisa kubah bacaan sama gue gitu mal ngajubleg baik goblok aing katipu ceknya Lajak borangan mah sok kusorangan kene, kusorangan. Sabenerna eueuh nanaon kusorangan kene. Ngajurig-jurig teh padahal eueuh nanaon borangan teh kos kitu. Pokos ieu jelema de kondangan, begitu de kondangan. kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis,
Ayo pas tas maghrib rada ngagedean bisa rada letik undangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca mana pak undangan kayak mana rame cara dirinya tuh undangan ayo guys berangkatnya pan asup make batiknya nanti motas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah gorengan tadi teh meureun lempah di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi jebrok ditutupan nyana asup ka jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih itu bahkan maksudnya iman saling di jero lantaran deka undangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batik tadi pakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun gede putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ku tukang beca plastik barang dibuka ke cek tukang beca pocong beca kan ikut kene tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong lupakan kabeh cenah saha pocongna pocong tadi make batik cek nyata keluar salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan bae tinggal penting maca shalawat ngeunah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina enggak cenah cekeuna ieu bae besok ngaji teh mingguan ieu di ngeunah biasa teh bener pas keur kamarina aya nu maot pentingna teh aya kosrek kresek wah asana tadi rada embat letik ya salli ala sayyidina kosek asana kelenger begini kresek segala mah dengan ngagoler bae ya iya goler iya kan tapi terus baik kresek datang kata obat ya Roy irhamna nu kekeresekan aya keneh bae sakira eta jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jemopat di deuleu kunyana masya Allah gorenganan ucing plastik dan asup ka dieu jadi lempang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang borangan mah kos kitu deui ulah borangan nu mantek biasa bae coba lamun keur penting di deuleu aja ucing atuh kan berani ye lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sia yang sieuna naik pocongan ya kapiling sak wae barang set eueuh ieu pocong benerah kagak depreknya ada di dieu tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah ndek naon bae ngaganggu ka aing harang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apakah teh digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya teu kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nang ieun Allah aing nang ieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal ye cek urang Bandung mah aing makhluk Allah ya makhluk Allah aing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih gitu daun gitu ngaranna ulah sok silih dia gua ganggu kang aing mau ganggu ka sia salida sia teu ganggu kang aing mau ganggu ka dia tapi lamun dia ganggu ka aing dipenggal ku aing dia
itu bahasa Baduy eta kos kitu awas ya ha karena jelas tuh ha kamu Baduy eta kos kitu tak eta ulah aya kasih mual aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus ya Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu aya pangeran wajib disebanging Gusti Allah Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun ka besok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus satu ku hari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa di ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantap jasa tah hayang dahangkan nya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah dan bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun ka Allah moal bisa kajen gugu mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari nu mantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok nah emang kunaon kitu Suriah geus ngajual emas 25 ton 25 ton jual ke Inggris cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora wih tenang aja cak orang Suriah yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di bangkerat emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo geura duitan seberapa triliun ka dieu jang perang aing deuk perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kene di bangker ieu kakarak ge ngajual 25 ton di Indonesia geus turun tina 550 turun 530 turun 520 turun deui 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli mantenanan ngajual ulah waka atau diulah-ulah ge emang mah boga moal meuli moal jadi teu gablek gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual deui 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang iyalah perekonomian batur mah geus siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus dikira tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiribat Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakarak penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soa neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan tonnya yes teh kudu meuli emas
komo Mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah iya tebatur mah kos kara itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon oh aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main peplotokan teh naon kalau rawa kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah Soeharto mah ketika kamari teh urang dak digilekeun ka Timur Tengah ditinggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menanti mana ke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan perhitungan Soeharto seperti apa karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss ira cenah kiai urang babarengan ka dieu tangkorak sia barengan sia mah geus ka Gunung Kawi bae guys naudzubillah min atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar tapi kan politik bakos gitu hese jahona urang teh geus lengser Gus Dur lu mentak dilengserkeun emang kunaon orenganan jaringan Islam na pohara jasa jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia tuh main di dunia teater Amerika waduh badan intelijen luar biasa orang bahaya Gus Dur mesti dilengserkan amin panggil min sini min nu keluar amin belaraja bukan ini iya para jasa lalakonna lamun kamari ku Soeharto kurang henteu direformasi urang bakalna beralih perekonomian kiblat urang Timur Tengah urang diembargo ku Amerika geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal mun kamari memehna teu meunang dibukakeun kitulah politik Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden bahaya ceknya sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur matak NU na ngahaja teu diberesan ku nyana sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung di Belanda politikus ulung asup Islam di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur lain terlalu ngagungkeun Gus Dur perjalanan nana lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana tinggal aya Gus Pur guari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh kuari nu keur berjuang ge aya 3 tokoh Islam nu hiji kakarang umur 15 tahun nu hiji umur 40 tahun nu hiji umur 50 tahun lain lalagaan kuari teh nu matak Obama teh mundur ieu waduh Islam pohara jasa lain lalagaan Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam lamun kamari di Amerika dibom Masya Allah lain lalagaan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia mah malah ya kanyaho teh sapiraha dagang dangder doang weh lain lalagaan keur gerak kuari Masya Allah nah di Indonesia ge kuari aya nu keur gerak saha kiai ngaranna Juned unggal negara aya apa presiden SBY teh nyaho nya lagi sarua mah atuh politik bakos kitu ieu politik ieu ekonomi ieu agama boleh lalagaan nu mantak tenang lamun engke perang gas panggilan kukula kade porosotkeun calanana ayo suntik ces pae aya
Oke kukula didongengkeun ke aya opat aya Uni Soviet hiji aya orang Tanzania Afrika berarti hiji aya orang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun dijajah ku Islam Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ke tapak-tapak na acan lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiyah urang Andalus ahli palak urang Andalus ahli ilmu kitu sejarah urang Andalus teu perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya urang Andalus Spanyol beak kabeh tanda-tanda keislamanana ciri keislaman ge urang ziarah ke Andalus ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiyah Ibnu Malik kuari urang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deui dek ngaislamkeun Spanyol tapi urang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna dikakapalkeun kabeh puluhan kapal setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong bobol teu nyaritakeun urusan sejarah Islamna bangsa tolol bin goblok gitu sia mah Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh moal kaluar ti gerakan Tariq bin Ziyad moal kaluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mah geus tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus teu karasa Agustus camatna ge camatna Agustus lain baris ada ka puncak bego baru lamun ditanya ku camat mana kiai ku camat mana bae ya eueuh ayo mah tulos ieu mah Aisyah teu mah teu bae ngan aing kapanggih jeung camat eta saha ngaranna ya teu rahasia aing teh mah tah tah mah goreng camat bae emang goreng ieu camat bae ngomong jeung aing sia soekeun sia ku aing geus teu karasa Agustus saunana Masya Allah nah ieu kuari keur mejana hudang deui di Irak geus aya deui